Ece Imas, abi terek jajan baso hareup teh. Bet Ece Imas ngagegenol itu deui, parabotan kreditan. Pan abi teh can maya. Sidit lagi. Aya wae hareup kumaha atuh ieu terek jajan teh. Nanaon lagi kamu? Hah? Henteu, nungguan kamu pulang kan? Aku ngomong seperti ya. Ece Imas dia nanyakeun kamu. Ceu Imas tukang kreditan? Tengah jantung we. Sigana teh eta mah rek nawaran abi kredit panci, Magicom, abi moal cek abi teh ceuk kitu basa ieu teh meureunnan didinya rek nawaran deui. Kalau tong kemana-mana arek darek balik diam. Mari. Ya. Naonan, lok-lokan wae. Nungguan tukang baso abi lapar jalalangar ieu teh. Itu tinggal di teras didinya lok-lokan di gerek. Mau gitu. Di dieu we da hoream keluar. Ya. Naon? Ceu Imas eta keur si teh daerah Cici. Si teh daerah Jamal. Oh naon? Ngomongkeun kamu biar pun teh daerah. Ngamu teh nyokot Magicom. Sok ka era Udah ka era. Ieu, Magicom urang teh rusak loh. Kamu kemari di Takabanjaran hayu balanya da embung. Enggeus we ngeredit di Ceu Imas bisa 3 bulanan. Lain karunya tengah puting tingali. Nya atuh bayar ku kamu. Kamu mere teu ka abi. Henteu kan? Cek Imas Naon? ngantosan teh ajeng can uih aya ge si Aobina cenah. Ya sok atuh bayar ciku kamu ka itu ya. Kamu mah geuningan dititah meuli cash. Duitna paribasa duitna sakitu itu. Hayu tutung wae Magicom teh. Era ai kamu tingali aya si teh daerah. Oh, gara-gara kamu. Gaya make up jeung ieu branded ieu ari Magicom nganyuk. Ya, tong aku kepayung butut. Iya, itu Magicom orang teh tutung wae kamu. Tong gengsi, ulah gengsi peda teh Intan si Uji. Barang beli naon si Diar. Ya, dulu urang mah bae da keur araya duitna, matak meuli ge. Ieu Magicom mah kebutuhan geus tararutung Nya teh. sih atuh tong nganyuk. Magicom wae mah. Atuh kamu kan mere duitna geuning kabanyain duitna. Minimal nganyuk mah Fortuner, Honda Jazz. Innova. Beda 3 bulanan juga tuh bayar lah gitu 100.000 harare tahun di luar teh tong mama abi mah ke kelas sekolah, bapak abi mah ke kelas sekolah, mertua abi mah salaki urang naon gitu. Gane mertua abi mah gaduh material. Tong agul ku dulur. Kudu bangga mah diri sorangan bangkit. Nggak perlu ngagul dulur wae kamu mah. Naon kamu teh balik ama ka itu bayar ka Mas 100.000. Urang era. Tetangga era nganyuk Magicom. Saha mata kena koret udah salah kita rek meuli Magicom sakitu Magicom tutung wae teh. Wah, karpet talang seep geuning. Udah. Kumaha teh? Punten pangyanakeun karpet talang kasih mama. Kumaha? Pangyanakeun karpet talang kasih mama. Kasih mama? Heeh. Siap teh. Mudah-mudahan tuh salah. Mana sih udah geus lama bawa karpet talang wae. Teteh, kalau dicarekan bu si mama, namanya cenah teboga bawang-bawang acan jang masak. Kalau dicarekan bu si mama. Naon ieu teh? Mawa bawang, karpet talang. Mohon ieu teh abi teh. Ibu saur teh ajeng nyohonkeun bawang. Sedang anggarnya salah tuh, bawang ge salah salah. Karpet talang. Karpet talang anu bareng. Mohon pan ieu teh bawang teteh. Karpet talang. Lain bawang lain. Kumaha? Karpet talang. Oh karpet talang? Heeh. Terus hari kumaha? Kamu makan we nyarekan tuh bisa muli-muli bawang salah ka itu. Ieu teh abi nyohonkeun bari carekan bu si mama. Udah tuh bakal nyarekan tuh bisa muli bawang-bawang Cing jelas teh nyarios teh. Oh, curi dirinya, teu jelas mah. Rampas ya aja. Naon? Hayang cau. Bau naon? Hayang cau. Heuh, bau naon kudu jelas. Ai siangan aing teh kudu babarawakan we nya aing teh jadi gegerong. Oh maksudna di dinya nyangka urang bau awak. Sana yang urang teh da mani atuh urang teh. Sok mani sagala. Hayang cau. Urang keur hoream pasea, Bau naon sok ambuan ku di dinya. Kalah kang ngasongkeun ieu. Sia mah aing teh meuni teu meunang we. Mode selong teh ngan kudu we babarawakan we hayeul. Buka ka di dinya awak di dinya beureun nu bau mah. Astagfirullahaladzim, aing teh capek udah kudu babarawakan we jeung maneh mah nyeri genggerong aing teh. Jeung nyonekan urang garong. Aing mah penting cering. Ye. Urang erek mere cau, tah ieu cau. Lain maneh bau lain cau. Urang geus nyeri hate moal disogot ku cau geus nyeri hate tah embung aing tah. Cek aing ge si goreng milik mah da anger nolak wae rezeki.
Di mode slow teu bisa, mode amok teu bisa. Ah, geus lieur aing mah. Ah, ya teh loba jurig itil dina leungeun teh, mah kudu ku gunting. Ye, Naon? pangyokotkeun gunting, nginjem gunting. Hah? Pangyokotkeun gunting, dia loba jurig itil dina leungeun. Aya dinya sok permintaan teh aneh-aneh wae jeung hayang dibanting segala. Nyagi awewe urang mah moal. Moal urang mah, moal wani ngabanting di dinya mah. Nyagi keuheul moal. Tingwa ye. Ye, mata ulah sok ngomeh HP gara dengekeun dari aing ngomong teh. Ye. Gunting, nginjem gunting. Mau anjing geuning tabatur rek ngabanting mah. Embung ah. Ger di dieu sangkana abus kekerasan. Banting-banting pemajikan batur. Itu ngamak masalah ki di dinya nyerenteng. Barina ge urang mah teu boga dosa ka maneh mah. Nah, urang kudu dibanting ku maneh sagala. Nginjem gunting. Moal mah sanggup. Diburuhan 200.000 ge. Astagfirullahaladzim. Ye. Paralon. Assalamualaikum. Naon? Nginjem gunting. Eta gunting. Mana? Tah gunting. Atuh sia teh ieu mah gunting bada, gunting. Dan nu kitu teh gunting karena Heeh, gunting kuku aing mah nginjem gunting. nya itu gunting mah nu bieu itu gunting. Nah lain gunting kitu, gunting kuku. Iya yang kuku. Heeh. Lain kuku mah lain ku gunting karena ku cetutan gitu. Sok minjem. Mana bawa? Oh teh boga on teu mawa. Teu mawa. Terus satu balik urang. Keur pirasa kieu game jadi gede meni lalaki teh kunaon nya meni lalieur pisan. Garannya aya masalah naon? Aubi. Ari Aubi jeung teh ajang sok hunghang tara. Nya aya we mangan kudu ngelehan we. Nya ngelehan urang sebagai lelaki mun salah ngelehan, mun Teri sebagai awewe mun salah. Lain kitu di mana? Oh, lalaki mah nu aya ge hayang menang sorangan, ayo we. Teu salah oge, kana minta maaf we oge mihara rese lalaki mah. Justru awewe, ye awewe mah nyieun kesalahannya manehna, nyieun kesalahan. Nepi ka urang teh nu di salahkeunana tah urang teh. Heula lain, ye. Lalaki mah hayang we menang sorangan nu puguhna mah. Ye, lalaki mah mun nyieun kesalahan, sujud ka Eueuh, awewe teh. eueuh. Ya Allah, urang mah pernah ngalaman, ye, pernah ngalaman. Eueuh, nu puguh mah lalaki mah geus egois titik. Ayeuna masalah leutik we ge jadi gede ayeuna Kira sok lalaki. aya dina naskah percintaan. Dina Google naskah. Eueuh, nu Ya kitu lalaki Allah. mah eueuh. Dirinya teh rek curhat atau rek kumaha ieu dina naskah Google nya. Mah mang menangkeun nih. Lain mang menangkeun. Awewe teh nyieun kesalahan. Lalaki teh kalak jadi anu bulat-bulit ka dieu ka itu katu. Untung-untungna mah. Lalaki anu kitu mah cek Ieu oge. Eueuh, lalaki Pa- jiga obi kitu 1000 hiji teu yakin. Atah keneh ieu mah, atah keneh ieu abinya jeung ajeng nyieun kesalahannya ajeng teh nya jadi urang mah tahampura. Anu gede. Yang anu teh ngomong poe teh baud we. Padahal mainan salahna. Coba mun Eueuh nu kitu aing teu yakin wani nanyakeun ka teh ajeng oge. Eueuh teu yakin bohong eta mah. kieu rek nanya ieu mah. Rek minta pendapat atau rek amek pesen mah ka itu kasalah kieu jeung mawa urang. Lah obi mimitina ya emang menangkeun we Boga lalaki. masalah kisorangan carekanana tong urang. Obi nu mang menangkeun we lalaki naon? Mending gini, enggak kalau ka urang carekanana. Sok angger cek aing ge lalaki mah yang menang sorangan. Geus puguh titik. Saka lamun boga masalah di imah jeung salakinya, tong urang nu dicarekan salaki sorangan. Itu gerak. Jadi urang nu dicarekan jadi urang nu lieur ieu teh.